warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun arang ti kelompok 3 bahasa Sunda bade nayangkeun film Guru Kabayan. Wilujeng nyakseni. Kabayan lontang-lantung balik ka imah. Aya imah sisi lemur mencil pisan ku simpe atep eurih bilik awi butut pisan teu agreng nu bogana mangka bayan geus kasohor teu paheng mangka bayan huleung jeung taya gawe kaleket unggal poe luntang-lantung jeung nundutan nagolodok sare tibra nyanding tihang nyonggeyeng Eta layangan nu kuring. Naon ieu mah layangan nu kuring? Dua budak Ujang jeung Otong keluar bari ngoromong tarik parbut manglayangan kabayan ngudisik kageruwahkeun. Kurang ajar maraneh beut ngagandengan kami keur mujas medi sare bari tapa nyisir ilhamna impian nurus tunjung bebenyit rasakeun sia kami hayang nampiling. Ujang jeung Otong acong-acongan nyembah bari sedek ku sarieun ilustri gending. Mamang Kabayan kuring tata titi Mugi mangkabayan ngahapunten luntur gali bendu kukuring ka tampi tunaos lepat moal rek deui. Hengku kami maraneh dibere ampun ulah rek mindoan talajak mata kebaribin batan ulin mending ngapalkeun di imah. yaktos pisan sim kuring teh tambulaku hoyong masakola nyiar ilmu ukur mimpi kuring miskin waragadna awis pisan Euleuh kutan maraneh teh kitu mun hayang sakola isukan ka dieu deui ulah poho bari mawa kadaharan. Geus Mang Kabayan. Suwe Mang Kabayan. Ujang jeung Otong curikat singkong bunga.
Acan sampurasun. Kuring ujang dongkap deui. Kuring ge otong nepangan nohonan janji kamari. Kuring teh hoyong sakola nyiar ilmu jeung pangarti. Keheula kami lulungu dagoan sakedeung deui. Eta naon nu dibawa? Nu kuring mah sampet 3. Ti kuring mah bubuahan buah ngora cau muli. Tah ayeuna mah urang dialajar ngitung, urangnya guruna. Sakola mah kudu ku duit, nu penting mah bisa ngitung bisa maca. Cau 2 ditambahan jambu 3, tah jadi sabaraha? Tinggal 2 eker kuring, anu hiji rek dibikeun ka si Ujang. Euleuh geuning maraneh teh calakan, syukur tapis jeung motekar, tarap ti ngorehan rizki. Mangga ieu sesana ngahaturan Mamang. Ayeuna mah jung baralik poe isuk urang hanca arapalkeun kade poho, ngitung teh ngolah pikiran, milang tata aturan, lain keur ngakalan batur, lain keur nipu nu lian. Diulang Mamang ditampi ngahaturkeun nuhun pisan. Jisim kuring bunga hate kenging luang bisa milang ke aksara-aksara. Oma tong pake adigung amalkeun kabalarea.